Hiji, manidahu ballahi ta'ala min ghairi warin an maharimihi bahwa kadzab. Sajalma nu ngaku cinta ka Allah tapi teu dibarengan ku rasa atau sifat waro, sifat apik ngajawan paharaman, bohong jelema teh gitu. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wahbub ilaha kahab ali ma'iqabihi wali rahmatir juta wakalan ya muslimu. Dina bet ieu ajengan musonib ngarioskeun opat cabang iman ngeraskeun kana runtuyan anu kamari. Kamari tos beres carioskeun cabang iman teh tos nulisan nomor 8. Wa syubatul asyiratu sareng aya cabang nu ka-10 cabang iman. Eta hubbullahi ta'ala mika cinta ka Allah ta'ala. Cinta Allah maksudna. Dawu Imam Syahal alamatuhu billah ari cirina cinta Allah eta hubul Quran cinta kana Quran. Munya cinta Allah kudu daek maca Quran kitu maksudna. Wa alamatuhu bihima sareng ari ciri cinta Allah jeung cinta Quran nyaeta hubun nabi cinta ka Kanjeng Nabi. Wa alamatu bihi sallallahu alaihi wasallam sareng ari cirina cinta ka Nabi eta hubus sunnah resep kana sunat kanjeng Nabi gitulah. Wa alamatu biha sareng ari ciri resep kana sunnah eta hubul akhirat resep kana akhirat. Resep kana amal akhirat. Lamun cinta ka Allah kudu maca Quran. Lamun bener cinta Allah maca Quran, ya resep ka Kanjeng Nabi, daek maca sholawat ka Nabi. Lamun bener resep ka Nabi, turutan sunat-sunatna, sunat-sunat Nabina. Nabi selama jumeneng diwajibkeun salat teu pernah salat sorangan, selalu berjamaah turutan ku urang sunat lainnya cinta Nabi gitulah. Bukti cinta sunat teh cinta akhirat gitu. Wa alamatu biha sareng ari ciri cinta akhirat bugdu dunia hewa karena dunia. Wa alamatu bugdiha sareng ciri hewa dunia teh alla yahuda minha ila zadan wa mulgotan ilal akhirah. Bukti hewa ka dunia teh nyanak dunia ngan anu pikabutuh hungkul sareng anu bakal nganterkeun ka akhirat. Tuh cenah. Namun bener-bener hewa ka dunia. Naon dunia teh barang perkara anu leuwih ti pangabutuh eta dunia. Urang butuh pakaian sabaraha hiji? 2. Hiji dipake, hiji dicuci. 2 butuh pakaian teh leuwih ti 2 dunia tah. Nu bakal dihisab hirup kitu. Ibu-ibu mau kalinya teu kaok. Aya minggu ieu kaluar tiung. Minggu harus ganti deui. Tiung teh di naon teh di matching-matching jeung pakaianna. Warna kieu mah kudu kieu, nu kieu. Kuat ngaredes eta ngagarantung ning pakaian teh. Can numpung ti lepanana. Aya pandangan teu boga baju gitu. Ibu teh kalakuan kitu. Mantunya ieu bajuna cenah. Bapak-bapak mah eta deui nya. Ibu-ibu pantarek konangan ieu. Erek karapat mah ieu. Eka pasar ieu. Coba bapak-bapak eta wae bapak-bapak mah bajuna teh konangan eta kapasan eta. Tah sebut dunia teh sesuatu nu lewat tina butuh. Anu nya bakal hisab itu kitu. Dikira-kira pakaian lamun moal dipakaian mah kira-kira mending kabaturkeun infakkeun sedekahkeun meh dipake. Urang teu dipake bising ke ngalanat urangna gitu. Wakola sareng ngadawu Hatim bin Alwan
Syekh bin Alwan qala sallallahu sira mani da'a salasan bigeuna salasin pawa kadzab. Sing sajalma anu ngaku tilu perkara tanpa dibarengi ku tilu perkara maka eta jelema termasuk pembohong. Ngaku tilu tapi teu dibarengan ku tilu deui eta termasuk pembohong. Mana? Hiji manidahu ballahi ta'ala min ghairi wara'in an maharimi bahwa kadzab. Sajalma nu ngaku cinta ka Allah tapi teu dibarengan ku rasa atau sifat waro, sifat apik ngajauhan paharaman, bohong jelema teh gitu. Cinta ka Allah, cinta tapi paharaman moal poe digawe, bohong cintana. Gitu. Kaos budak bujang we cinta kan neng, cinta matinya. Malam kemarin itu datang pengajian, pan buru puy hujan. Wah, banyak gitu teman ta. Buru puy hujan, elek hujan. Jadi ya kan cinta ka Allah, tapi paharaman dipigawe we bohong cinta eta. Wa maida mahabbatin nabi, sareng sajalma anu ngaku cinta ka nabi, min ghairi mahabbatil fakri, tapi teu dibarengan resep ka orang fakir. Bahwa kadzab eta ngebohong di wae. Cinta ka nabi mah kudu dibarengan resep ka jalma fakir. Maksudna mikanya ka jalma fakir gitu. Ada ayeuna urang jalma fakir tatangga gireun urang nu butuh barang keakan diantep wae. Main make bululit beteungna aya urang mah musik ieu musik naon? Sendok garpu darah nu. Maksuddahan di urang mah tatangga mah teu dahar kitu maksudna. Tah menyakitkan karasa ka tatangga teh salah sendok pati gelentreng teh. Bohong berarti cinta ka nabi. Wa maridahu bal jannah sang saja manu ngaku cinta surga min ghairi infaqi malihi tina henteu sering sedekah getol sedekahna bahwa kadzab eta ge pembohong deui. Lamunnya cinta ka surga mah ku daek sedekah, daek infak, da harta teh bakal dibawa maut nya. Aya nyebut harta mau dibawa maut, anu teu dipake infak mau dibawa, tapi lamun pake infak bakal dibawa maut gitu. Ya tilu tah. Saja mah cinta ka Allah jauhan paharaman, saja mah cinta ka Nabi santuni fakir miskin, cinta kana surga sing getok infak sedekah. Katos wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.